Kajian Kifayatul Azkiya halaman 82 bait 132 menjelaskan pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Fata'alaman lillahi ilman nafi'a in kunta tatlubumul kadareni ta'ala fata'alaman lillahi ilman nafi'a in kunta tatlubumul kadareni ta'ala fata'alaman maka kudu ngaji sanyana anjeun lillahi karena Allah ilman nafi'an kana ilmu anu manfaat. In kunta lamun kabuktian anjeun tatlubu eta nyupri anjeun mulka darweni kana kerajaan dua tempat ya ta'ala anu luhur itu mulka darwen. Hayang jadi bahagia dunia akhirat cailah ilmu anu manfaat. Gerapek ngaji karena Allah anu manfaat lamun hayang karaton dunia akhirat lillah. Gerapek ngaji karena Allah anu manfaat lamun hayang karaton dunia akhirat lillah. Lama anha samang-samangsa maragatkeun musannif al-kalama kana nyaritakeun tentang jalmi nu berilmu ala bayani fadalatil ilmi kana ngajelaskeun keutamaan ilmu wa alamati alimil akhirati jeung kana pirang-pirang ciri alimul akhirah ulama akhirat. Hassa ngagegereh ngeukehan ngadorong musannif ala ta'allumil ilmi kana nyuprina ilmu allazi anu yudrijun matak ngasupkeun ila dika ka anjeun fi zumratihim di golongan para ulama. Fata'al faqala maka nyorkeun musannif fata'allaman lillah khalapat fata'allaman lillah. Yani ngamaksud musannif in arada lamun ngamaksud anjeun mulka darain kana kerajaan dua tempat wa izzahuma jeung kana kamuliaan itu darain fata'allam tah kudu ngaji anjeun lillahi jalla ka Allah anu maha agung. Naon jalalu keagungan Allah la li ghairihi teu kasalian ti Allah mimma salihud dunya tina pirang-pirang kamaslahatan dunia ilman kana ilmu yang fa'unu manfaat ilman ka anjeun fil akhirati di akhirat wa huwa jeung ari itu ilman yanfa'uka fil akhirah allazi eta ilmu yu'rifu anu merenyaho ieu ladika ka anjeun hikarata dunya kana hinana dunia wa ahlah jeung akhirat tu dunia wa yad'u jeung ngajak itu lazi ka anjeun mina dunya tina dunia ilal akhirati kana akhirat wa zalika jeung ari itu ilman yanfa'uka fil akhirah wa huwa alladhi yu'rifuka hikarata dunya di annal alima karena satuna jalma nu berilmu al amil anu beramal al mu'ridu anu ngabalir ani dunya ti alif tina dunya wa ahliha jeung akhiratu dunya malakun eta ngajadikeun raja fi dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat akan terasa lebih kuasa lebih bebas ketika di dunia ieu urang memiliki ilmu anu mengesampingkan dunia. Di annahu karena sayastuna itu si alimul amilul mu'rid ya tahap kamu eta ngahukuman itu alimul amilul mu'rid muluka dunya ka pirang-pirang raja dunia. Qala nyorkeun Imam Syafi'i radhiyallahu an man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi
faman arada dunya fa'alai bil ilmi. Kasar Imam Syafi'i. Mana isabe jalman arudul ngamaksud itu man al akhirat kana akhirat fa'alai manggatep ka ieu man bil ilmi kana ilmu. Wa man saja mejal ma arudul ngamaksud itu man ad-dunya kana dunya fa'alai manggatep pikeun ieu man bil ilmi ku ilmu. Wa illahi tapaguan Allah durul qail ali alusna jamin nyarios. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Bahar tawil. Ta'allam kudu ngaji anjeun. Fa innal ilma mangka sesuna ilmu zainun tengah jadikeun perhiasan li ahli pikeun ahlina ilmu. Wa fadlun jeung kaunggulan wa inwanun jeung ngajadikeun ciri likulil mahamidi pikeun saban-saban nu dipuji. Diri anjeun kudu ngaji ilmu ngahias dirina kaunggulan jeung pitulung pikeun sakur nu dipuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun jeung kudu kabuktian anjeun mustafidan tanu ngalap faidah kulla yaumin kana dia saban-saban poe ziyadatan kana tambah-tambah minal ilmi tina ilmu. Wasbah jeung kudu ngojai anjeun fi buhuril fawaidi dina pirang-pirang lautan pirang-pirang faidah. Faidah teh ilmu. Setiap hari harus bertambah faidah ilmu. Arungi seberangi lautan-lautan ilmu. Kudu bukti anjeun tambah dina saban-saban poe tambah ilmu kudu telem na lautan masalah ilmu. Wa an Anas bin Malik jeung katam piti Anas bin Malik qala Anas qala nyorkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alisabe jalman ahabban mika cinta itu man ayyam dura kana ye ningali iman asqa Allahi kana pirang-pirang peperdekaan Allah minan nari tina neraka fal yang zur takun ningali iman ilal muta'allimin ka jalma anu keur ngaraji kabeh anu ngaji weng ieu teh peperdekaan neraka moal tulus kana nerakana halus teu tulus kana neraka halus wallazi demi zat nafsu Muhammad saya Nabi Muhammad biadihi tepeda kekuasaan ieu ma min muta'allimin tepati-pati ti hiji jalma nu belajar yakhtalifun bolak-balik itu si muta'allim ila babil alim kana pantonna jalma nu berilmu illa katabatah kajaba bakal nuliskeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun tu muta'allim bi kulli qadamin kana setiap dampal sampean ibadah tasnatin kana ibadah satahun. Wa bunya jeung bakal dibangunkeun lahu pitukeun si muta'allim bi kulli qadamin kana saban-saban dampal pana sampean madinatan kana hiji kota fil jannati di surga. Wa yamsi jeung leumpang muta'allim ala ardi di luhureun bumi wal ardu bari ari bumi na tastaghfiru eta mangmentakeun pangampura ardu lahu pikeun itu muta'allim. Wa yumsi jeung sore-sore muta'allim wa yusbihu jeung subuh-subuh muta'allim maghfuran bainu dihampura salau itu muta'allim. Wa ruwiya diriwayatkeun naon anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala lebat kanjing Nabi al-masjid ka masjid faraatu ningali kanjing Nabi majlis saen kana dua tempat ahaduman anu ari salasana tu majlis saen yazguru eta keur eling ye ahad Allah Ta'ala kalau Ta'ala fi di majlis wal akharu jeung ari majlis anu hiji deui mah ya ta'allamu ngaji jalma-jalma fi di akhir al fiqh kana fikih kumaha tanggapan Rasulullah di masjid aya dua riman nu hiji mah keur zikir nu hiji mah keur
ngaji fikih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu majlisaini ala khairin. Ari sakabe majlis dua eta netepan kana kahadian. Wa ahaduhuma jeung salah sahijina itu majlisain afdal terlebih afdal minal akhari tibatan majlis anu hiji deuna. Amma haula'i anapun atu jalma-jalma fayaduna tang hadarungaan jalma-jalma ka Gusti Allah wa yargabuna jeung cinta jalma-jalma ilahi ka Allah. Fa insya Allah kalamun karep Allah taala atau tamasian Allahum ka jalma-jalma. Wa insya Allah lamun karep Allah mana'ata bakal nyegah Allah taala hum ka jalma-jalma. Wa amma haula'i jeung anapun ari itu jalma-jalma hijidaina tadi ma akhir basana fa yata'allamuna tang haraji tu jalma-jalma wa yu'allimuna jeung ngawurukan ieu jalma-jalma al jahila ka jalma nu bodoh wa innama buistu jeung pastina diutus kaula mualliman kana anu ngawuruk fa haula'i maka itu si jalma fa haula'i mangkari si akhir jalma nu kriungan hiji deuna afdal terlebih afdal summa jalasa tras salik kanjing Nabi ma'ahum satana itu si akhir sareng katampi ti Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna baban saestuna hiji babna ilmi tina ilmu ya ta'allamu anu ngaji hukan itu baban sarajul lalaki khara terlebih alus pikir itu si rajul naon min an laukana tibatanin kabuktian kalakuan jeung tingkah laukana kabuktian lahu pikeun itu si rajul naon Abu Kubais Jabal Abu Kubais gunung Abu Kubais dahaban eta emas payun kiku tuluy ngainfakkeun itu si rajul hu kana itu zahaban fi sabilillah najan Allah taala saur rasul sajal manu belajar ilmu lebih baik berkata jalma min an laukana lahu Abu Kubais daripada lamun seandainya memiliki gunung emas Jabal Abu Kubais lalu diinfakkan jalan Allah lebih tingginya nilai ilmu. Qala nyaurkeun sa Ibnu Athaillah fi tanbih ilam kudu nyaho anjeun annal ilma saestuna ilmu haitsu zukira sakira-kira dicaritakeun ilmu fil kitabil aziz di Al-Qur'an wa fi sunnati atawa dina sunnah innamal muradu pasti dimaksud bihi ku ieu ilmu al ilmu nafi ata ilmu anu manfaat allazi anu tuqarinun ngabarengan hukana itu ilmu nafi al khasyatu rasa era rasa sieun watan ka waktak natifu jeung ngepung itu ilmu naon al makhafatu rasa sieun qala Allah subhanahu wa ta'ala innama yashallaha min ibadihi ulama innama yasha pasina sieun Allah taala kalau taala min ibadati pirang-pirang hambana Allah sal ulama fatabayyana maka jelas non annal khayata khasyata kana saestuna sieun tulazimu eta ngamulazamahan khasyah al ilma kana ilmu wa fuhima jeung dipahamin haza tina itu qaul subhanahu wa ta'ala innama yashallahu min ibadil ulama annal ulama saestuna pirang-pirang para ulama innama hum pasnari ulama mah al khasyati tahlisiyan wa kadzalika jeung eta nya kitu deui qauluhu ta'ala idawan Allah taala. Jadi lamun aya kata ilmu dina hadis jeung Al-Qur'an maksudna mah ilmu nafi anu mata kadeukeutkeun ka Allah maksud ilmu nafi teh. Wa qala jeung nyaurkeun saladina jalma-jalma wa qala allazina utul ilma warasikhuna fil ilmi wa qur rabbi zidni ilma wa qala jeung ngucapkeun saladina jalma-jalma utul spasian iladina al ilmu kana ilmu ar-rasikhuna anu tumansab kabeh fil ilmi na ilmuna wa qur rabbi zidni ilman kala fazra qur rabbi zidni ilma kul muga nambihan Gusti heparan abdi ka abdi ilman kana ilmu wa qalu jeung dawuhan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal malaikata satuna pirang-pirang malaikat la tadau ta yakin nyimpen malaika ajnihataha kana pirang-pirang jangjangna malaikat
talibil ilmi pikeun anu nyupri ilmu. Wa qaluhu jeung sabda Rasulullah al ulama wari pirang-pirang ulama warathatul anbiya eta pirang-pirang warisan para nabi. Wa qaluhu jeung kacauhan kanjing Nabi talibul ilmi ari nu nyupri ilmu takaffala eta bakal nanggung jawab sa Allah Gusti Allah lahu pikeun si talibul ilmi naon rizquhu birizqihi kana rizqina talibul ilmi. Innamal muradu jeung pastilan nu dimaksud bil ilmi ku ilmu fi hadhil mawatin ya pirang-pirang tempat al ilmu nafi eta ilmu anu manfaat. Al qahiru anu bisa maksal hawa kan hawa nafsu. Al qami'u anu mangkak li nafsika anu nafsu. Wa zalika jeung ari sareng ari itu al muradu bil ilmi fi hadhil mawatin al ilmu nafi' ya ta'ayyanu eta narima tangtu itu zalik bid darurati ku an numrak. Innamal muradu bid darurah li anna kalamullah ta'ala kana satuna dawan Allah wa kalam Rasulillah dawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalla ahalla eta geus ajalla eta geus ngagungkeun ajallu eta leuwih agung min ayyuh malatina yen dimomotkeun itu kalamullah ala ghairi hadza kana salianti ieu zalik eta ilmu nafi'. Wal ilmu nafi' jeung ari ilmu nafi' huwa ta'atul nafi' alladzi yata'anu ista'anu nu dijadikeun bantu naon bihi itu ilmu nafi' ala ta'atillahi ta'ala kana taat ka Allah ta'ala wa yulzimu jeung ngamistikeun ilmu nafi' ka kanjin al mukhafata kana sieun minallahi ta'ala ka ti Allah ta'ala wal wusqufa jeung kana cicing ala hududillah netepan kana pirang-pirang hukum Allah ta'ala wa huwa sareng ari ilmu nafi' ilmu anu manfaat allazi ta'anu ista'anu sok dipake bantu naon bihi ieu ladzi ala taatillahi ta'ala kana taat ka Allah ta'ala wa yulzimu jeung ngamistikeun itu ilmu nafi' ka kanjin al mukhafata kana rasa sieun minallahi ta'ala ti Allah ta'ala wal wuqufa jeung kana cicing ala hududillahi ta'ala tepan kana pirang-pirang hukum Allah ta'ala wa huwa jeung ari ilmu nafi' ilmu ma'rifati ta ilmu ma'rifat Allah Ta'ala ku Allah Ta'ala wa yasmulu jeung ngurung naon al-amu ilmu an-nafi'u anu na manfaat al-ilma billah kana ilmu anu berkaitan jeung Allah wal ilma jeung kana ilmu bima kana perkara amal samarentakeun sa Allah Gusti Allah bihi kana ieu mah iza kana di mana-mana kabuktian non ta'limuhu ngajina itu si kana ilmu nafi' lillahi ta'ala eta karena Allah ta'ala. Intaha paragat kasauran Ibnu Athaillah wa qala jeung nyaurkeun sa Ibnu Ibad fi syarhil hikam qala nyaurkeun sa Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi radhiyallahu anhu kullu ilmin ari sakabeh ilmu la yusrisu tengah wariskeun itu kullu ilmin sahibahu kana pemilikna itu kullu ilmin al khasyata kana rasa sieun wa tawadhu'a jeung kana andap asor wan nasihata jeung kana ngasihatan khalqi ka makhluk wasyafaqata jeung kana nyaahan alaihim ka khalqi wala yahmilu jeung teu ngadorongkeun deui wala yahmilu jeung teu mikul itu kullu ilmin ngadorong maksudna huka itu sahibahu ala husni muamalatillah ta'ala kana alus muamalah ka Allah ta'ala wadail amanati jeung ngalaksanakeun amanah wa mukhalafati nafsi jeung merangan nafsu wa mubayanati syahawati jeung ngabedaan kana pirang-pirang syahwat fazalika makari itu al ilmu allazi eta ilmu anu layan pun manfaat ieu lazi wa huwa jeung ari itu ilmu allazi eta anu ista'ada anu geus minta panglindung pangriksa minhu tina ilmu saha nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi a'udzubika min ilmin la yanfa
nyalindung ka Gusti tina ilmu anu teu aya manfaat. Wa wasbillahi ta'ala bil khasyah jeung nyipatan ka Allah ta'ala jeung ka para ulama kana sifat rasa malu. Qala maka nyaruskeun kanjing Nabi, innama yakhsha min ibadihi ulama. Innama yakhsha fastina ruksak sa Allah Gusti Allah min ibadati pirang-pirang hambana Allah. Al ulama tegasna para ulama. Wa qala jeung nyaurkeun saha rajulun hijalaki sya'bi kaim Syekh Sa'bi. Ayyuhal alim he nu berilmu. Wa qala maka ngawalal itu Sa'bi al-alimu man yakhshallah ay jalma nu berilmu mata jalma anu sieun ku Allah taala. Wa qala ba'du salaf man sahabe jalmana aral maksud itu man al ilman kana ilmu falyazdadat kunambani man khusyu'an kana khusyukna. Wa qala jeung nyaurkeun sarajul hijalaki li Junaid ka Imam Junaid ayyul ilmi anfa ari anu mana ilmu eta leuwih manfaat. Qala nyaurkeun itu Imam Junaid zalika 'ala Allah ta'ala wa ab'adaka an nafsika. Aya hiji pamegat naros ka Imam Junaid ayyul ilmi ari nu mana ilmu anfa wa teuing manfaat. Qala nyaurkeun Al Junaid ma eta ilmu dalla nuduhkeun itu maka ka anjeun Allah ta'ala ka Allah ta'ala wa ab'ada jeung ngajauhkeun ieu maka ka anjeun an nafsika tina diri anjeun. Qala nyaurkeun deui Imam Junaidi wal ilmu nafi'u jari ilmu manfaat mah mata perkara ya dulu nuduhkeun itu masahibau ka pemilikna itu ma ala tawaddu'i kan handap asor wa dawamil mujahadah jeung langgengna merangan nafsu wa riayati sirri jeung ngariksana sirati wa muraqabati zahir jeung nalungtik zahir wal khafi jeung sieun minallahi ta'ala ta'ala wal iradi jeung ngabalir ari dunya tina dunya wa antalibiha jeung tina nu nyupihna kana itu dunya wa taqallula jeung kana saeutik minha tina itu dunya wa mujanabati abwabi arbabiha jeung ngajauhan pirang-pirang pemilik ngajauhan pintu-pintu pemilikna itu dunya wa tarkima jeung ninggalkeun perkara pian tetepna ieu dunya alam man ngelehkeun kana perkara pian tetep di dunia min alihati batan akhirna tu dunia wan nasihatu jeung ari nganasihatan lil khalqi ka makhluk wa husnal khuluqi jeung kana alusna pirang-pirang akhlak ma'hum sartana itu ma'hum sartana khalqi wa mujalasatu fuqara jeung ngabarengan ka pirang-pirang jalma nu fakir wa ta'zimu auliya illahi ta'ala jeung ngarungkeun ka pirang-pirang walina Allah wal iqbal jeung madep alama kana perkara yu'inu nunulungan itu ma hu ka sahib. Bait ke 133 halaman 83 menjelaskan tentang mengajarkan ilmu karena Allah lebih baik daripada ibadah dan sebaik-baiknya yang diwariskan. Ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khalafatin wa warasatin fatawasala. Ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khalafatin wa warasatin ta'limuhu ari ngawulukeunana ilmu lillahi karena Allah khairu ibadatin eta pangalusna ibadah wa khalafatin jeung alusna peninggalan ditinggal wa warasatin jeung pangalusna warisan fatawassala tah kudu gawe tawassul anjeun. Ari tawassul teh sebuah pelantara untuk menghasilkan tujuan.
Setiap amal kebaikan bisa dipakai tawasul. Tentang mengajarkan ilmu sudah sangat baik di hadapan Allah. Satu, paling bagus ibadah adalah mengajarkan. Paling bagus peninggalan adalah mengajarkan. Paling bagus warisan bisa mewariskan ilmu. Maka jadikanlah mengajarkan ilmu sebagai tawasul kepada Allah untuk menghasilkan seluruh cita-cita. Terutama menghasilkan kebahagiaan di akhirat dan mendapatkan kemakrifatan. Ngawuruk ilmu karena Allah pangalusna, ibadah gaganti warisan ti maula. Ngawuruk ilmu karena Allah pangalusna, ibadah gaganti warisan ti maula. Yani ngamaksud musannif anna ta'limal ilmi kana saestuna ngajarkeun ilmu lil muslimina pikeun sadaya muslimin bin niyati sholihati kalawan niat anu bener, niat amal soleh. Huwa ari itu ta'limul ilmi khairu ibadatillahi, eta pangalusna ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ai afdaluha tegasna pangabdolna ibadah. Dikaulihi kana dawuhan kanjing Nabi alaihi salatu wassalam, ma afadal muslimu akhahu faidatan. Ma afadat mere faidah saha al muslimu jalma muslim akhahu kadlurna muslim faidatan kana hiji faidah afdalan leuwih utama min hadisin tibatan carita hasanin anu alus. Balagha anu nganepikeun itu si muslim hu kana itu hadisin hasanin hu kasi akhahu fabalagha tuluy nganepikeun deui itu akhahu hu kana itu hadisin hasanin. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam sang dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khair, ari sakalimat tina kahadean, yusmi'u anu ngadenge itu si muslim ha kana eta kalimat, fayu'allimu tuluy ngawurukeun muslim ha kana eta kalimat, wa ya'malu jeung ngamalkeun muslim biha kana itu kalimat, khairun talawih alus lahu pikeun si muslim min ibadati sanatin tibatan ibadah sataun. Di anna ta'lima karna saestuna ngawulukeun al istighalu eta katungkul bitak milil qalbi kana nyampurnakeun hate wa tathhirihi jeung nyucikeun qalbi. Allazi anu huwa anu aritu takmilul qalbi asrafu ma eta pangmulyana perkara fil insani anu tetep aya di manusia. Allazi anu huwa anu ari si insan asrafu mawjudin eta pangmulyana anu aya al ardi di luhureun muka bumi. Pangmulyana di muka bumi manusia, pangmulyana nu aya di manusia nyaeta hate. Maka ilmu penyempurnaan hati itu lebih baik daripada segala. Wa huwa sareng ari ilmu aidon deui khairu khalafatin eta pangalusna paninggal minal maulati Allah subhanahu wa ta'ala. Mana anu tos masih anugerah Allah alaihi kaya si jalma biwasitati habibihi ku pelantaraan kakasina Allah al-azami anu agung tegasna sallallahu alaihi wasallam. Fal muallimu mangka ari anu ngawurukeun khalifatullahi eta pengganti ti rasul ti Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifatun eta khalifah pengganti lillahi pikeun Allah wa rasulihi jeung pengganti rasulna Allah fi ardi di bumi na Allah. Ja'ala geus ngajadikeun hukam muallim sallallahu Gusti Allah wasitatan kana pelantara bainahu antara Allah wa baina khalqi jeung antara makhluk Allah fi taqribihim dina ngadeukeutkeun khalqi ilaihi ka Allah zulfa kana jalan deus wasayaqu wasiyaqihim
jeung dina ngagiringna itu khalqi ila jannatil ma'wa kana surga ma'wa. Qala nyorkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khulafai eta tetep ka pirang-pirang para pengganti kami rahmatullahi ari aya rahmat Allah. Kilali carioskeun wa man khulafauka jeung ari saha khulafauka ta pirang-pirang khalifah Gusti, para pengganti Gusti. Qala nyaurkeun kanjing Nabi allazina tajalma-jalma yuhyuna anu ngahirupkeun ieu ladina sunnati kana sunnah qaula wa yuallimuna jeung ngawurupkeun itu ladina hakana eta sunnati ibadallahi taala ka hamba-hamba Allah taala wa huwa jeung ari itu ilmu aidon deui kharwarasatin eta pangalusna warisan di Rasulillah pikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala nyaurkeun kanjing Nabi alaihi salatu wasallam al ulama warasatul anbiya. Ari ulama eta pirang-pirang warisan para nabi. Wahum sareng ari itu ulama lam yakhlifu eta henteu ninggalkeun itu ulama dinaron kana dinar. Walam ulangi wahum jeung ari itu anbiya para nabi lam yakhlifu teu ninggalkeun anbiya dinaron kana dinar. Wala dirhaman jeung kana dirham. Wa innama khallafu jeung pasti ninggalkeun anbiya al ilma kana ilmu. Seluruh harta kekayaan para nabi dijadikan kamaslahatan bikin muslim. Teu diwariskeun ka para putrana. Naon diwariskeun ti para rasul, ti para nabi adalah ilmu. Bahwa mangkari ilmu mirasuhum eta warisan ti anbiya. Wa maro jeung ngalangkung sa Abu Hurairah radhiyallahu an bisukil Madinati ka pasarna Madinah. Pawajada tuluy mendakan Abu Hurairah hum kasukul Madinah mustaghilina kana nu katungkul bidunya ku dunya. Faqala mangka nyaurkeun Abu Hurairah, ya ahlas suq, ma lakum julusun hahuna. Hei ahli-ahli pasar, ma lakum eta kunaon pikeun maraneh kabeh julusun ari dariuk hauna di dieu di pasar. Wa mirasun nabi jeung ari warisan ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuksamu eta keur dibagikeun itu mirasun nabi fil masjid di masjid. Faqamu tuluy ngaradeg itu ahli suk, ahli pasar. Wa taraku jeung ninggalkeun itu ahli bai'ahum kana barang jualanana itu si ahli wa syira'ahum jeung kana barang belina itu ahli suk. Wa zahabu jeung arindit itu ahli suk ilal masjid ka masjid. Wa wajadu tuluy mendakan itu ahli suk kauman ka kaum-kaum yusaluna nu salat itu kaum wa qauman jeung kaum-kaum yaqrauna keur maca Quran itu kaum wa qauman jeung kaum-kaum yatazakaruna anu keur nyaritakeun itu kaum al halal kana halal wal harama kana haram. Saur Abu Hurairah, nu keur dipalasan tara cingih dia. Kapan itu di masjid keur dibagikeun warisan, beretak lompat ke masjid. Ari beres ka masjid ternyata anu keur salat maca Quran keur nerangkeun halal haram. Akhirna pataraku tu ninggalkeun deui itu ahli sukhum ka itu kauman yusalluna wa qauman yaqra'un. Wa zahabu jeung ari nitde tu ahli suk Abu Hurairah ka Abu Hurairah. Yaquluna ngucapkeun itu ahli suk lahu ka Abu Hurairah, aina mirasun nabi? Eta di mana ari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah na di mana geuning eueuh. Faqala mangka nyarios Abu Hurairah lahu ka tu ahli suk ahli we. Maza ra'aitum kana ningali maneh kabeh fil masjid di masjid. Faqalu mangka nyarios itu ahli suk lahu ka Abu Hurairah ma ra'aina teringali kaula illa kaza kajabakan keur salat wa kaza jeung kajabakan keur maca Quran. Faqala mangka nyaurkeun Abu Hurairah lahum ma ra'aytumuhu huwa mirasun nabi. Ngucapkeun Abu Hurairah lahum ka itu ahli suk ma ari perkara
Ra'aitumu anu geus ningali maraneh kabeh kana tumma huwa tari tumma mirasun nabi eta warisan ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal anbiya maka satuna pirang-pirang para nabi alaihi wassalatu wassalam lam yurithu eta teu ngawariskeun anbiya dinaron kana dinar wala dirhaman jeung teu ngawariskeun kana dirham innama warathu jeung pasina ngawariskeun anbiya al ilma kana ilmu. Faman mangka sabe jalman akhoda nu geus nyokot itu man hukana ilmu akhoda tahnya tegas nyokot ieu man bil hazzil wafiri kana bagian anu sampurna. Wa iza alimta jeung di mana-mana geus nyaho anjeun anna ta'lima kana satuna ngawurukeun bihadhil martabatil aliyah kalawan ieu martabat anu luhur fatawassal takhlu tawassul anjeun ila Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyu wafiqa dina yen muga masihan taufik Allah ka anjeun lahu kapikeun kana ieu at-ta'lim ngawurukeun hatta turfa sehingga diangkatkeun naon darajatuka derajat anjeun wa yadumu jeung langgeng naon izzuka mulyana anjeun wa naf'uka manfaatna anjeun wa nas'alu jeung nyuh fanas'alu mangka nyuhunkeun urang sadaya Allahul azim ka Allah taala anu agung mutawassilina bin nabil karim bayu tawassul kabeh ku kanjing nabi anu mulia ayu wafiqa kana yen muga masihan taufik Allah na ka urang sadaya il ifadati kana mere faidah. Maksud mere faidah teh pikeun ngawurukeun ilmu wal istifadati jeung kana nyuprih faidah berarti mencari ilmu. Wa yarzuqu jeung ngarizkian Allah na ka urang sadaya al husna kana kasayan wa ziyadatan jeung kana tambah-tambah kasayan. Di Al-Qur'an al husna wa ziyadah husna mah surga ziyadah mah tambahna bisa ningali ka zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bait 134 wajih kalamal qawmi ghaira mukhtiin wa mu'alliman waqir walasta mujadila wajih kalamal qawmi ghaira mukhtiin wa mu'alliman waqir walasta mujadila wajih jeung kudu madepkeun anjeun kalamal qaumi kana omongan ka kaum-kaum ghara mukhtiin kana anu henteu sakasalahan wa mualliman jeung kudu madepkeun omongan ka muallim wakir jeung kudu ngamulyakeun anjeun ka muallim walasta bari ari anjeun walasta jeung bari henteu anjeun mujadilan eta nu maduan ka muallim. Obrol jeung manusia biasakan jangan banyak salah. Ketika berbicara dengan muallim gunakanlah dengan kata-kata yang agung. Jangan sampai berdebat dengan muallim. Mada panjen ka ahli tasawuf jeung ka guru ngagungkeun jeung ulah maduan ka celah madhab anjeun ka ahli tasawuf jeung ka guru ngagungkeun jeung ulama duan anu kacelah lamma anha samang-samangsa maragatkeun musannif al-kalama kana nyarioskeun ala zikri alamati alimil akhirati kana nyaritakeun pirang-pirang ciri ulama akhirat wa ma jeung perkara ya ta'ala kunu cumantel itu ma biha kana alamati alimil akhirah. Syara'atu mandang musannif fi zikri ba'di adabin dina nyaritakeun sebagian tata krama la budda anu misti minha tina itu adab li muta'allimi pikeun pelajar anu keur ngaji wa ba'du adabin
jeung nyaritakeun kana sebagian tata krama mustarikatin anu rerejengan bainahu antara muta'allim wa bainal muallim jeung antara muallim anu ngawurukeun ngajarkeun. Faqala mangka nyaurkeun musannif wajih kalama ila akhirih, yani ngamaksud musannif iza tala'ta di mana-mana ngalian anjeun kalamal qaumi kana cariosan kaum-kaum ay sadati sufiyati tegasna mah kana cariosan gegeden ahli sufi pahmil tah kudu nyalurkeun anjeun manteskeun anjeun hu kana itu kalamul qaum ala wajhin kana jalan wa amalin jeung kana pagawean hasanin anu alus wala tukhti jeung ulah nyalahkeun anjeun hu kana itu kalam. Lamun ngadenge ceritaan guru, ceritaan para ahli sufi salurkeun kanu alus ulah salah tanggap kade. Jadi lamun di antara ta'zim ka guru ulah salah paham. So kadang-kadang anu salah paham lah guru teh geuning nitahna teu bener. Eta mungkin tina akibat salah paham. Ulah sampai kitu. Wala tukhti ulah kasalahan anjeun hukana itu kalam mul qaum. Wala ta'tari jeung ulah ngadebat anjeun alit kana itu kaum. Maksud kaum sadatus sufiyah. Fihi na ieu kalam. Fa inna dzalika mangka saestuna itu tu'rid debat yuqaddiru eta mata kontoran itu zalik alqalba kana hate wa yuballidu jeung ngabeletkeun itu zalik azihna kana hate wa yukhafu jeung dipikeun rempan alika ka anjeun naon suul khotimati gorengna panungtungan nauzubillahi min zalika tina itu suul khotimah qala nyaurkeun sa sayyidina al-qutub al-habib Abdullah al-Haddad bahar tawil wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati wasallim jeung kudu masrahkeun anjeun li ahlillahi ka ahli-ahli Allah fi kulli muskilin dina sakabeh anu hese. Lamun aya kata-kata ganjil kaluar ti para ahli sufi pasrahkeun we ka aranjeuna. Ulah ditafsiran. Ciri takdim eta teh kalebetna. Ladaika mungguh anjeun, ladaihim eta tetep mungguh para ahlullah wadihun ari pertela bil adillati kalawan pirang-pirang dalil. Fi kulli muskilin ladaika cek maneh mah matak hesed nafsirkeun eta carita tapi sabetulna maladaihim wadihun numutkeun aranjeuna mah jelas eta obrolan ka mana maksudna waha nazam Sunda. Lanjut wahadzal adabu sareng ari ieu tata krama huwa eta tu hadzal adab al mustariku et nur rejengan benar muta'alimi antara nu ngaji wal muallimi jeung anu ngawurukeun wa baqiyatul adab bi jeung ari sasesana pirang-pirang tata krama al atiyati anu bakal datang khossatun eta anu khusus bil awali kanu kahiji nyaeta muta'allim wa kun jeung kudu kabuktian anjeun muwakkiron eta nu ngagungkeun lil muallimi ka nu ngawurukan ka anjeun muazziman bae nu ngagungkeun lahu ka muallim fa inna ta'zimahu maka saestunang ta'zimna ka muallim min ta'zimil ilmi tatinang ta'zimna kana ilmu wala yunalu jeung moal dirawat naon al ilmu illa bi ta'zimihi kajaba ku ngagungkeun muallim ilmu tidak akan tercapai terkecuali mengagungkan memuliakan pemilik ilmu yaitu para guru wa ta'zimu ahlihi jeung ari ngagungkeun ka ahlina ilmu qara mujadilin eta ulah ngadebat lahu ka itu ahlihi wa kun jeung kudu kabuktian anjeun mu'taqidan teu ngaetikadkeun aidon deui ahliyatahu kana keahlianana itu muallim wa rujhanahu jeung kana
unggulna itu muallim alaman ngerehkeun ka jalma kana nu kabuktian itu man fi tabqatihi dina tingkatan dina sederajatna itu muallim. Qala nyaurkeun sabadum sebagian para ulama iza jalasta di mana madiuk anjeun baina yadail muallim antara di payunan muallim yang bagi penting naon antulahiza yang ngalirik anjeun annahu kana saestuna itu yadail muallim majlis Rasulillah eta majlisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi jeung pirang-pirang sahabatna kanjing Nabi liyazdada karena supaya tambah-tambah non ihtiramuka ngamuliakeun anjeun lahu kana itu majlis wa kana jeung kabuktosan sahabatul mutaqaddimin sebagian ulama-ulama nu bahati heula kabeh iza zahaba di mana-mana indit ba'dul mutaqaddimin ila muallimihi kanu ngawurukeun itu ba'dul mutaqaddimin tasaddaqa itu ba'dul mutaqaddimin bisain ku hiji perkara wa qala jeung ngucapkeun itu ba'dul mutaqaddimin Allahumma star'ib muallimi anni Allahumma astur ya Allah muga nutupan Gusti aiba muallimi kana kaaiban nu ngawurukeun ka abdi anni ti abdi alusna mah ulah hayang katingali kagorengan guru lamun katingali hate sok jadi kotor maka ulama baheula mah sok kitu ngadoa Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib jeung ulah ngaleungitkeun Gusti barkata ilmihi kana kaberkahan ilmuna muallim anni ti abdi wa qala jeung nyaurkeun sahal Imam Syafi'i radhiyallahu an kuntu kabuktian kaula atasaffahu kuntu kabuktian kaula suri Imam Malik atasaffahu sasalaman kaula lil waraq maaf atasaffahu muka jeung nutupkeun kaula al waraqata kana lembaran kertas baina yadai malikin antara payun Imam Malik tasaffuhan kalawan mukakeun raqiqan anu lembut haibatan karena ajri lahu ka Imam Malik Imam Syafi'i teh murid Imam Malik rek muka kertas teh ulah kakupingin ku Imam Malik urang mau kitab dikebut tanya ya Allah li Allah yasma karena supaya tengupingan itu Imam Malik raf'aha kana ngangkatna itu waraqah kertas wa qala jeung nyaurkeun sa rabi wallahi demi Allah majtara'tu tawani kaula an asroba kana ngalirit kaula alma kana cai wa Syafi'u jibari ari Imam Syafi'i yang duru eta ningali Imam Syafi'i ila ya ka kaula haibatan karena ngarasakeun ajri lahu ka Imam Syafi'i bait ke 135 wastaf siril ustada watruk ma bada libadi fahmika min kitabin wasala wastaf tafsir jeung kudu menta penjelasan anjeun menta tafsiran anjeun al ustaza ka guru watruk jeung kudu ninggalkeun anjeun makana perkara bada anu pertela itu mah libadihi pahmika karena sabrehna pemahaman anjeun min kitabin tina kitab wasala jeung kudu nanyakeun anjeun so kadang-kadang urang muka kitab sabrihan geus ngarti tapi tetap lamun kitab can diaji mah tanyakeunlah ka guru soalna bisi sabrihan teh cek urang mah kitu pentafsiran urang cek guru mah lain maka sebaik-baikna ilmu mah setiap materi kitab nu geus pernah diterangkeun ku guru diajikeun ka guru yakni
nadom Sundana pegmenta pertelaan ka guru tinggalkeun nukira kahartiku anjeun ulah sawala pegmenta pertelaan ka guru tinggalkeun nukira kahartiku anjeun ulah sawala yani ngamaksud musannif fatlub jeung kudu nyuprih anjeun min ustazika ti guru anjeun tafsir ron kana tafsir wabayana ma jeung kana penjelasan perkara istabahan saliru ieu emma alika ka anjeun watruk jeung kuninggalkeun anjeun ma kana perkara zahara anu zahir itu ma min kitabin tina kitab lipahmika karna geus pahamna anjeun albadihi anu sabrehan ail hasil tegas manu hasil awalan dina mimitina sabrehan geus ka harti berarti hasil ti awalna min ghairi diqqati nazrin tina henteu jerona pemikiran wasalan jeung kunanyakeun anjeun hu ka ustaz hatta yahtahaqqaq sehingga narima nyata indaka disandingan anjeun non wa indaka wadi'un non wadi'un anu hese biilqa isami ku ngadeng kunibakeun pangdenge wa huduril akli jeung hadirkeun akal illama kana perkara yuqarriru anu ngajelaskeun itu ustaz kana itu emma nakrir kana itu emma farubbama tolata maka terkadang ningalian anjeun wa fahimta jeung maham anjeun ma kana perkara lesan lain itu emma bimrodil musannif ku tujuan musannif awis syarihi atau ketujuan pensarah wa hasilul makna jeung ari kesimpulan tina makna ieu bet al muradu eta anu dimaksud anna kata saytuna anjeun iza tala'ta di mana-mana mutalaah anjeun fi kutubil ulum na pirang-pirang kitab ilmu wastabaha jeung narima saliru alika ka anjeun naon fahmun pemahaman naon fahmu mas'alatin memahami hiji masalah masalan umpamana fala ta'tamid maka ulah tatagenan anjeun ala fahmika kana pemahaman anjeun fiha itu masalah min ghairi murajabaatil ustazi bari henteu ngabalikan ka guru bari henteu dikomunikasikeun deui ka guru lima karena perkara kila anu caritakeun ieu mah aya kata-kata mutiara kieu innaman kana syekhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi innaman saytuna jalma kana kabuktian naon syekhuhu guruna itu man kitabuhu eta kitabna itu man fa khata'uhu tadi salahna itu man aktsaru eta leuwih loba min sawabihi tibatan benerna ieu man saha jalma nu guruna teh kitab maka bakal loba salahna tibatan benerna angger sok sanan urang bisa maca kitab dengekeun kupingkeun penjelasan guru bisi salah paham bait 137 tali' miraron masnahu qabla syuru hifa innahu awla wa asanu tali' miraron masnahu qabla syuruh fa innahu awla wa ahsanu ma'ila satu bait ketinggal 136 qabil
kitabaka qabla waqti mutola'ah bisahihi kutbin wadihin qad uwila qabil kitabaka qabla waqti mutola'ah bisahihi kutbin wadihin qad uwila. Ya qabil kudu ngabandingkeun anjeun kitabaka kana kitab anjeun qabla waqti mutalaatihi na sameme waktu mutalaahna kitab bisahihi kutubin kana pirang-pirang kitab anu bener wadihin anu jelas qad uwila anu nyata dipake tatagenan anjeun yakni ngamaksud musannif qabil kudu ngabandingkeun anjeun kitabaka kana kitab anjeun ayyuhat talib qabla waqtil mutalaahnya samemeh waktu mutalaah ala sahihil wadihi kana kitab anu bener anu pertela al muawwali alaih al nu dipake tatageuna naon alaihi al minal kutubi nyata dina pirang-pirang kitab hatta yasihha sehingga bener naon kitab buka kitab anjeun fa inna zalika maka saestuna itu muqabalah asra'u wa talwi gancang lil fahmi kana paham wasqanu jeung leuwih nguatkeun wahkumu jeung leuwih kokoh bandingkeun kitab anjeun maksudna mabandingkeun tulisan anjeun dina waktu mutalaah kana kitab-kitab anu bener anu jadi pegangan zaman baheula mah kitab teh hese santri teh yang ngaji kitab sabaraha nulis heula maka tulisan orang sesuaikan heula jeung kitab asli sapina supaya lamun diapalkeun teu salah ngapalkeunana ulah teu salah paham teu gagal paham engkena madep anjeun kana kitab memeh nampoan kalayan soheh nu pertelaan dicela madep anjeun kana kitab memeh nampoan kalayan soheh pertela lain dicela tali' miraran masnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu ma'ila mutolaah anjeun kudu ningalian anjeun miroron kalawan sababaraha kali matnahu kana matana kitab qabla syuruhi dina sabeme sarahna fa innahu mangka saestuna matnahu aula etalih utama wa ahsana jeung wa ahsanu jeung leuwih alus naon mau ila tempat tatagenan teori ngapalkeun kahiji matana heula perhatikeun geus kaharti matana kakara sarahna lain sarahna heula soalna di matan teh lebih utama jeung leuwih ringkes lamun urang rek ngaos alfiah ge maksudan heula murodan heula matana dilogatan heula 138 walipa misatrin min mutuni asanu min
asri asturin min syuruhin pakbala walifah wali fahmi satrin jeung eta tetepikeun pahamna sajajar min mutunin tina pirang-pirang matan ahsanu ari leuwih alus min asri asturin tibatan 10 pirang-pirang jajar min syuruhin tina pirang-pirang sarahna faqbala kudu madep anjeun lebih baik apal sajajar tina matan daripada apal 10 jajar tina sarah. Maham sasatar tina matan leuwih hade tinimbang 10 na sarah teu tetela. Maham sasatar tina yani ngamaksud musannif summa ba'da tashihi kitabika tuluy sabada nashih menerkeun kitab anjeun toli kudu mutalaah ningalian anjeun ayyuha talibu he pelajar matna dalikal kitabi kana matan itu kitab qabla mutalaati syuruhihi dina samemeh ningalian kana sarahna kitab wa karrir jeung kudu ngabulak-balik anjeun dalika karena itu toli' ayyuha talib hatta yasbuta sehingga tumatab itu za matan matnu dalikal kitab fi zihnika dina hate anjeun semantakil tuluy kudu pindah anjeun ila syuruhihi kana pirang-pirang sarahna itu matan fa inna zalika maka saestuna itu toli' ayyuha talib matan aula tali utama laka pikeun anjeun min mutalaati syuruhi tibatan mutalaahna pirang-pirang sarah awalan dina mimitina yudam fi zihnika karena lemahna hati anjeun anha tina syuruh wa ahsanu jeung leuwih alus naonna mauilan tempat tata genanana ae marji'an tegasna tempat pangbalikanana fi istihdaril masaili dina ngahadirkeun pirang-pirang masalah li annal matna karna satuna matan madbutun eta dipatok madbutun nizami eta dipatok runtuyanana wasarhu jeung ari sarah mah mansyurul kalami eta anu luas anu menyebar caritana warubama la yastahdiru yang terkadang teu bisa ngahadirkeun naon azihnu hate jami'a kalami syarhi kana sakabeh caritaan sarah lintisarihi karena nyebarna itu sarah summa zakara tuluy nyaritakeun musannif anna fahma satrin wahidin kana saestuna paham sajajar anu sahiji minal mutun tina pirang-pirang matan ahsanu eta leuwih alus min fahmi asrati asturin tibatan ngarti 10 jajar minasyuruhi tina pirang-pirang sarah 5 karena perkara marro anu geus kaliwat itu mah wali annahu jeung kana saestuna kalakuan jeung tingkah qad yakunu eta terkadang kabuktian ilmu tuni pikeun pirang-pirang matan non mafhumun aya mafhum walam yuzkar jeung teu dicaritakeun itu mafhum fi syuruhi dina pirang-pirang sarah wa yuhka jeung dihikayatkeun naon anna Syekhul Islam Zakaria al-Ansari lama soro samang-samang sajadi Zakaria al-Ansari qadian eta jadi qadi hakim fi Misra di Mesir lam yufarik tahtara misahan Zakaria al-Ansari matan at-tahrir kana matan kitab at-tahrir
allazi anu sonat panugeus ngarang Zakaria al-Ansari hukana lazi wa kana jeung kabuktosan itu matan tahrir yaj'alu eta ngajadikeun Imam Zakaria hukana matan tahrir fi jaibi jubbati dina kantong dina pesak jubahna Zakaria al-Ansari matan teh disimpen na pesak penting urang ya sok na matan alfiyah di pesak